Ngahuapan bocil jeung enog anu diceplok. Tuluy mawa MBG ka hareup. Besti di dieu abi rek nyeplok heula enog jang bocil. Heuh bieu teh cenah tos gegereuan bocil teh mamah hoyong emam jeung enog diceplok. Heuh ari ceuk abi teh dedena atuh bosen mam wae jeung enog ceplok teh apek teh henteu cenah mamah enak. Heuh da inung mah anu ngagorenganana mani geus asa bosen kitu besti. Da ieu ngahuapanana beres tuluy we tadi teh nyokot heula MBG ka hareup. Tuh atuh dakot langsung dikakatan tina jero plastikna dibudal-budalkeun hiji-hiji. Hampun ieu mah da paling di daharna oge eta teh jeruk hungkul jeung cau. Susuna mah bari jeung teu pati beukieun ieu teh da pedah rasaan meureunan sakulanceuk-lanceukna we dituang. Heuh jeung kabeneran deui teh susuna teh 3 besti jadi bisa hiji ewang. Tuh da kana jeruk teh budak imah meuni resep pisan atuh. Tuh hayu ieu na mah wanggara popolah ieu. Heuh da kuminangkana mah ieu cacing karunya geus kakarbekan. Tuh geuningan da budak imah meuni kot sok pipilueun atuh ari inung barang gawe teh. Kot sok ngahalangan pajarkeun teh cenah mamah ku dede dibantuan. Komo lamun geus ngomong kieu mamah ku dede dibantuan kan dede anak rajin cenah. Cekeng teh ieu budak meuni aya-aya wae. Tah ayeuna bang tuluykeun we ngeuretan tempe geuningan ieu ngan moal ka diolahkeun.